Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng ngabandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna sok der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri baraya dongeng Sunda di mana wae ayana. Sim kuring bade ngawitan mendar dongeng manawi aya bahan katampi. Dongeng anu bade dipedar ku sim kuring ieu asli rekaan sim kuring. Mugia tesa ukur dongeng anu ngacapluk hungkul. Mangga nyangakeun cariosna sok der. Dongeng ieu dijudulan Dikawin Jurig bagian kahiji. Den, antosan atuh Den, capek mang mah, jabahana ang deui. Kitu gundemna hiji lalaki anu tengah tuwuh, pangawakanana pendek busekel, sirahna dibeungkeut ku iket. Ari ngaranna nu katelah Oyon, Mang Oyon. Ke kagok atuh Mang, tuh dihareup rek ngasomah. Rada tumaninah di dieu mah negla teuing iuh-iuhan atuh. Kitu jawaban ti anu disebut Aden ku Mang Oyon teh. Ku Mang Oyon teh wastana Rangga atawa Den Angga nu katelah. Ari Den Angga teh putra hiji-hijina ku Budarma di lembur Caringin Nunggal. Ari Mang Oyon eta teh bade gasatiana Den Angga malah bisa disebut pangasuhna. Sabab di Den Angga masih leutik pan diasuhna teh ku Mang Oyon. Harita teh Mang Oyon keur ngarencangan Den Angga nuju ka lembur panjileukan anu sabenerna mah teu kapisahkeun ku lembur sejen estu lembur pangdekeutna jeung lembur Caringin Nunggal teh ngan lalampahana jadi jauh sabab kudu muter. Kumargi antara lembur Caringin Nunggal jeung lembur panjileukan teh kapisahkeun ku leuweung geledegan. Nyata nu katelah mah leuweung Koron. Ari tujuanana Den Angga jeung Mang Oyon lunta ti lemburna tayalian rek muru lalajoaneun. Di lembur panjileukan teh aya karamean nanggap wayang sagala salaku hiburan jang pangantenan anakna Juragan Karya.
Ari anu pangantenana teh nyaeta Nyi Wulan anu ngadahup Kacep Jamal putrana Gan Kohar di Panyawangan. Sapasang panganten teh meuni nu cupu pisan, nu awawena geulis, panganten lalakina kasep pisan. Panganten awawena lir ibarat bidadari turun ti kahyangan wae. Geulis tur mawa pamor, ari panganten lalakina kasep lir Arjuna nu turun ti Mayapada. Pokona mah kasep. Kasep nama teu beda we jeung nu nyerat ieu dongeng pamirsa. Harita teh hajatan kawinan anu katujuh dintena puncakna. Nah, nyata nanggap wayang golek. Anu lalajo meni ngagimbung teu sirikna tiap lembur daratang ngajarugjug lembur panyileukan. Kitu namah pantes da aya hiburan model kitu teh satahun sakali oge hanteu. Makana wajar pinuh ku nu lalajo teh di mana-mana dalaratang. Komo anu ngaayakeunana jalma anu dipikaserap ku bararea jalma pangbeungharna di eta lembur. Kitu deui Den Angga katut badegana Mang Oyon harita oge geus ngagimbung. Geus pagimbung jeung nulian bari milihan tempat nu ngeunaheun jang lalajo supaya atra kaitu ka dieu katingali jelas. Ari panganten oge dipajang di gigireun panggung. Pajang di gigireun papangguan wayang golek. Dahareun ceuyah disayagian kuno hajat pikeun tatamu oge anu lalajo kali nyokot wae cenah pikeun hayang ngopi mah pokona mah hiburan teh kituna teh pakaulan cenah kusabab Nyi Wulan teh anak awewe hiji-hijina Gan Karya. Ari Den Angga sanggeus manggih tempat lalajo anu merenah diuk bari nyerangkeun panganten awawe anu nuju calik dina kursi panganten. Dir ibarat ratu ti pakuan wae. Ari Mang Oyon keur nyokot kopieun jang bekel lalajo ameh pogot kitu cenah babasaanana Mang Oyon teh. Deur wae waktuna wayang teh dimimitian nu lalajo sorak uyah-uyahan sanggeus kidalang bubuka terus ngaruat heula. Cep cempe nu lalajo teh kudalang harita di bejaan. Pikeun nu lalajo peuting harita teu meunang balik. Tengah-tengah acara wayang eukeur ngalalakon sabab bisi dipegat sandekala cenah. Lamun arek balik sok ayeuna saat can ruatan dimimitian. Atawa engke subuh sanggeus acara beres kitu popokanana dalang harita. Deur wae carita wayang dimimitian. Sanggeus beres ngaruatna ari carita nu dipidangkeun ku kidalang nyaeta Sastra Jingga Rarabi atawa Astra Jingga Rarabi. Nu lalajo uyah-uyahan deui sanggeus adegan si Cepot keluar jeung si Udel katut nalagareng. Sabab lamun geus tokoh panakawan ieu keluar pasti dikaseureun teh moal eureun-eureun. Sajroning lalajo wayang ari Den Angga mah lobana musarkeun perhatianana teh ka panganten awewe jiga anu katahaji ku kageulisan panganten awewe. Ku kitu namah teu salah sabab tadi oge geus dicaritakeun. Kageulisan Wulan Sari teh kitu wasta lengkapna putra Gan Karya teh. Teu karasa waktu teh nyarelek pisan. Cikeneh dur magrib ari pek geus adzan subuh. Asa kamari karek poe Ahad. Asa geus panggih deui jeung Ahad deui. Itu kahirupan di dunia ieu.
ku betah-betah nah hirup di dunia, waktu terus nyerelek teu bisa dicegah, teu bisa dihalangan, poe ka poe, bulan ka bulan, asa ku singkat pisan. Saking ku betah nah hirup urang di alam dunia. Harita oge kitu, acara hiburan teh geus rengse, teu karasa saperti jeput geus kaliwat. Bubar wae jalma-jalma anu lalajo teh ka lembuna sewang-sewangan. Kacaritakeun Den Angga sabada mulang ti panglalajoanan teh katingalina beda pisan jeung ti Sasari. Poe ka poe teh rada nguyung, loba ngahulang jentul. Anu biasana arang langka aya di imah teh ayeuna mah loba di imah. Malahan loba nyingkep manehna di kamarna. Kayaan kitu teh katilik ku ibuna, nyaeta Ambu Sulastri. Geus aya 4 poe sanggeus balik ti panglalajoanan teh beda poremna Den Angga teh. Apana? Ambu Sulastri muka cacarita ka carogena nyaeta ku Dharma. Aya naon Ambu? Katinggalina teh aya ku danget daria. Lain, eta apana? Cobi perhatioskeun udah kurang teh samurangna lalajo ti lemur panyeleukan teh katingalina teh loba hulang jentul. Jiga aya anu di pikiran. Cobi tale katu apana? Kitu sasauranana Ambu Sulastri ka carogena. Ku Dharma harita Marios. Ambuing, kutan teh kitu, Ambu. Kalakuan anak urang teh waler ku ka Dharma. Cing, kentraan ayeuna si Anggana ka dieu kitu Ambu. Leos wae Ambu Sulastri ngaleos ka pangkeng anakna. Terus ngegentraan anakna. Angga. Oyah kieu ngaringkep kene di anggon. Teu parantos pisan pikeun jajaka mah. Pikeun budak bujang mah. Angga. Kitu saur Ambu Sulastri ngagentraan anakna. Mohon Ambu, aya naon? Angga ngawaler. Itu disaur ku cenah ku apa ka dieu? Tong nyangkuyot wae di kamar. Asa teu parantes aya bujang kitu peta. Nah, bade aya pikir saya naon gitu Ambu. Nya ka ditu weh sampeurkeun tuh. Mangga tuh Ambu. Kituna teh bari jug indit nepangan Ramana. Srog anjrog kapayunan Ramana pok nyarios. Punten ama aya pikir saha naon. Kitu sasanggeumana Angga harita ka Ramana. Diu kadinya. Gek calik Angga dina kursi payunan Ramana. Angga, amat aya pitanyakeun ka hideep. Perkawis naon teh ya ama? Eta hideep katingalina ku ama jeung ku Ambu. Saprak balik lalajo geuning loba hulang jentul. Jiga aya anu dipikiran ku hideep. Aya naon Angga? Pok bebeja ka ama. Isi aya kitu kieu tong diheum ku sorangan. Sugan we ama bisa mere bongbolongan. Sajongjonan mah jempe sabada ditakon kudu jadi Ramana teh.
Lajeng cumarios angga teh ngawaler partarosan ramana. Saleresna mah isin abdi teh bade ngedalkeunana mah. Pok we tong era omongkeun da kakolot sorangan aya naon. Kieu ama dina hiji wengi abdi teh ngimpen ama. Dina impenan teh aya hiji wanoja anu kokoleaban kabawa caah anu ageng. Eta wanoja teh atra jelas katingal ugupai ka abdi ama. Bari sasambat nyuhunkeun tulung. Saurna teh, "Akang, tulungan abdi akang. Tulungan. Anging akang anu tiasa nulungan abdi." Kitu tah eusina impenan teh. Ku abdi teh dianggap impenan teh biasa wae, kembang sare atanapi riwan hungkul. Eta kajantenan ngimpen teh mun pas wengina satu acara abdi sareng Mang Oyon angkat nonton ka lembur panjileukan. Terus kumaha saterusna? Ku Darma nyempat omonganna Angga. Terus Angga neraskeun cumariosna. Rurupaanana eta wanoja anu dina impenan teh nempel teras ama dina sawangan abdi. Maka ngadangu aya hiburan di lembur panyileukan teh abdi langsung wae miang ngajak Mang Oyon. Supados tiasa ngapapalerkeun supaya sentok emut wae kana eta impenan. Aya hiburan mah. Namun tekebat nyarios Angga dipotong deui ku jadi ramana. Namun kumaha kitu? Namun pas abdi ningali panganten anu dipajang di gendengan papanggungan katingal atra pisan. Jelas yen pameun panganten istrina teh nyeples pisan. Teu dipikeun sasiereun mirip wanoja anu aya dina impenan teh ama. Tah kitu. Jadi kitu. Anu matak hidup loba ngalamun teh kusabab eta. Leres pisan ama. Malahan abdi teh ngemut. Mikir naon? Kumargi eta sawangan teh teu ical-ical wae dina emutan abdi. Abdi teh ngemut. Sapertosna ieu teh sanes kararasan hungkul, tapi aya cicire nu sanes anu teu acan kabuka rahasiana. Tak gitu geuning ambu, anak urang teh keur aya nu dipikiran. Ku karya nyarios ka bojona anu ti tadi ukur ngabandungan obrolan anakna jeung salakina. Pok ambuslah si nyarios. Kutan teh gitu Kasep. Anu jadi bang baru hate hidup teh. Gitu tebalna Ambu Sulastri. Sumuhun gitu ambu. Ama nu janten emutan abdi teh kinten-kinten kedah kumaha tuh abdi teh. Kubu Darma nyarios deui ka putrana. Kasep, hidup anak king, anak ama. Ama ngadenge cerita hidup ieu sarua ama oge. Asa menang firasat nu beda. Teu ti biasana. Beda karasana kana hate ama. Kan ama teu bisa neuleman dugi jero. Jiga-jigana pagawean berat ieu mah. Kitu cumariosna ku karya harita. Teu aneh lamun ku karya Darma harita nu nyarita kitu apanan ku Darma teh geus katelah di lembur eta mah lain ku samanea tapi ku anu ngapi milik ilmu pangaweruh anu punjul tinulian. Kusabab turunan pasantrenan murid ajengan kahot anu ngasingkeun maneh di tempat anu anggang.
Oke sekaligus putrana Pituin pisanti eta kasepuhan. Tah sakitu heula para wargi sadaya anu mikaheman kana dongeng Sunda, mugia katampi ieu dongeng simkuring seja nyuhunkeun dihapunten segala kakiranganana da tos pasti seueur kakiranganana kumargi simkuring masih keneh diajar. Sakitu heula nu kapiatur kumaha salajengna ieu dongeng mangga diantos sambunganana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.